Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ba'da tahiyat wal ihtiram. Tanggung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat kairing salam ay makrunah bi ta'zim. Mugia tetep dilimpahkeun ka panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'in, oge ka para ulama minal masyriq wa maghribiha, kalih sadaya umatna nu senantiasa turut tumut kana ajaranana kalebet urang sadayana ila akhir zaman. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para pemuda, pemudi, remaja, remaji, remakok bersami dipihormat kali dimuliakeun, susul khusus para kasepuhan sadayana al-mukarram wal muhtaram, para sepuh bini sepuh, para alimil ulama, para zuhama, para asatidil kiram anu sami dipihormat kali dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih kalayan inayah riayah disarengan ku kudrat kali irodatna dina ieu saah urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina raraga ngalaksanakeun kawajiban urang sadayana nu manggupikeun thalabul ilmi ngalangkungan ieu pangaosan. Setiap wengi Rebo pangaosan khusus pemuda dilaksanakeun di ieu wilayah khususna di ieu masjid, mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah. Oge mudah-mudahan ilmu-ilmu anu parantos katambi ku urang sadayana ti para guru, para masyayikh, satitik ilmu mudah-mudahan tiasa diala faidah manfaat kanggo kasampurnaan hirup sinareng kahirupan urang waktu di alam dunia, mempersiapkeun menjelang kahirupan anu kalintang pisan sampurnana, anu pamudah-mudahan urang sadayana dilungsuran rahmat ku Gusti Allah fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan lengkah urang sadayana di bumina menuju kana ieu tempat, kalih linggih urang dina ieu tempat, mudah-mudahan singajantenkeun wasilah sababiyah urang sadayana kenging anugerah magfirah Allah Subhanahu wa taala. Gekan tenan urang sadayana
parantos ikrar niat i'tikaf di masjid insyaallah setiap helai napas, setiap detik menit insyaallah kalebetkeun nilai di payunan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi teu aya hiji tempat nu teristimewa, oge teu aya waktu anu teristimewa kecuali di lebetna diangge tazkirah memperdalam ilmu agama pikeun kasampurnaan kahirupan urang sadayana. Sabab sampurna jeung henteuna hirup jeung kahirupan urang waktu di alam dunia ngabujeng kana kahirupan di yaumil jaza, di yaumil kiamah ku ilmu mah insyaallah man arada dunya bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Tong boroge urang pikeun hayang ngahasilkeun urusan akhirat da urusan dunia ge kudu ku ilmu. Leres teu? Urang pikeun ngahasilkeun urusan duniawi kudu ku ilmu na. Ya. Supir ilmu nyupir, nu dagang ilmu dagang. Ku ilmu na masing-masing. Oh kan tenan atuh. Pikeun urang pikeun ngahasilkeun urusan akhirah fa alaihi bil ilmi. Atuh tangtu kudu ku ilmu. Sabab upama ibadah diatur ku ilmu insyaallah bakal gampang segala rupi ge. Dan dianggap berat teh ibadah teh jeung ilmu, nah kudu ku ilmu na naon oge. Nya. Oge alhamdulillah dina ieu waktu saparantos urang rengse ngajalankeun tugas anu teristimewa nyaeta ngalaksanakeun siam Ramadan. Oge alhamdulillah dina ieu waktu urang sadayana parantos dugi deui kana sasi Syawal kaping 23 ayeuna. Mumpung masih di dalam suasana Idul Fitri jisim kuring nyangakeun boboran siam minal aidin al faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan saum urang sadayana ditampi ku Gusti Allah. Kumargi saum teh hiji ibadah anu dina akhir surahna la'allakum tatakun. Urang sangkan jadi jelema anu takwa. Oge janji ti Allah, janji ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikeun ka jalma anu beres ngalaksanakeun saum teh maka bakal kembali kana fitrah urang. Hartosna fitrah teh kesucian. Suci dalam arti urang bersih tina dosa. Kayauma waladathu ummuhu, dimisilkeun sapertos murangkalih anu neme dilahirkeun ku janten ibuna. Di mana jalmi ngalaksanakeun saum Ramadan oge amal-amal anu sanesna dina sasi Ramadan. Janten diangge mangpang beungpeung dina sasi Ramadan teh henteu berleha-leha. Ya, dina sasi Ramadan teh kitu. Numawi geuning dina sasi Ramadan teh urang di mana parantos urang di mana yuswa urang dugi kana sasi Ramadan oge yuswa urang dugi kana sasi Syawal maka wajib pikeun nyampurnakeun ibadah saum urang maka wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Fitrah teh kesucian. Nyucikeun badan urang. Matak disebutkeun lagi zakat fitrah, pan zakat aya dua ya. Aya zakat mal, aya zakat fitrah. Zakat mal mah zakat fitrah mah di mana-mana urang tepi kana sasi Ramadan, tepi kana sasi Syawal. Maka wajib ngaluarkeun zakat fitrah.
Sareng deui lucuna zakat fitrah mah sami ukuranana. Ti zaman Kangjeng Rasul dugi ka urang ayeuna nya rek kalangan di mana wae sami we ukuranana. Ti mimiti presiden tepi ka tukang laden sami zakat fitrah mah 3 liter saparapat sakulak. Ti mimiti gubernur tepi ka tukang bubur sami 3 liter saparapat. Ti mimiti bupati tepi ka tukang japati sami 3 liter saparapat. Henteu teu dibedakeun. Ti mimiti camat tepi ka tukang tomat sami 3 liter saparapat. Ti mimiti lurah tepi ka tukang uyah sami 3 liter saparapat. Ukuranana kitu teu dibeda-beda. Sugan henteu ieu mah pedah gubernur 1 ton ieu mah zakat fitrah teh henteu. Ya, ngan pedah aya infakna meureun nya. Matak aya sebatkeun baziz, badan amil zakat, infak dan sedekah. Tah pikeun nyucikeun ngabersihkeun badan urang. Matak dina kaping 1 Syawal teh urang teh suci, bersih daripada dosa. Didawuh Kangjeng Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu wa yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Sakur-sakur anu dilahirkeun yuladu alal fitrah, dilahirkeun dalam keadaan suci bersih teu ngagaduhan dosa. Eta mah nu dilahirkeun mah bade turunan muslim, bade turunan kafir. Sakur-sakur anu dilahirkeun suci bersih teu ngagaduhan dosa. Ngan ka dieu na we kulum anon teh illa abawahu, tergantung kanu janten ibu ramana. Nah eta murang kalih teh rek jadi Yahudi, rek jadi Majusi, rek jadi Nasrani. Jadi alam arwah mah sami golongan teh. Jeung kafirin jeung urang mukmin teh sami di ditu mah. Di alam roh mah. Ya. Di alam roh mah sami. Kecuali parantos lungsur ke alam dunia, kumaha lingkungan. Tahu kami lingkungan dina kafir, lahirna sepuhna ibu ramana kafir, hegeling dina lingkungan muslim, otomatis jadi muslim. Teu kudu disahadatan deui. Kitu dina kitab Sulam Taufiknya, sampai awas pan Sulam Taufiknya. Pan ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh pan aya 3 nya. Kahiji ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh dina adzan, ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Nu kadua di mana kafir atanapi kafir asli atanapi kafir murtad, maka wajib ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Nu katilu dina tasahud akhir. Tasahud awal, tasahud akhir. Ya. Pamit tasahud akhir mah rukun, ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Kalayan kayfiatna rupi-rupi. Dina adzan maka kudu diucapkeun asyhadu na duanana, teu sunat diucapkeun ngangewau. Jadi dina adzan mah tong ngangewau. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nu kaduana tong ngangewau. Sok aya eta ge asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah teu make ilmu teh adana. Mata kudu ijazah ge adan teh ulah sadenge-dengena. Ya. Kudu ijazah adan oge. Naon sababna? Hiji perkara anu dianggap sae pikeun ngajak salat, lain sulap teh pahala anu tukang adan teh, mata kudu daraek jadi tukang adan teh. Ya. Agung pahalana dina tankihul kawe sing saha jalma anu ngalaksanakeun adan salami 40 dinten 40 bengi lillahi taala dawala jannah jaminanna surga. Kan berat ya adan teh nya. Kadang kala ibarudak mah nya Allah adan aya waktu salat Allah. Barudak eta mah jeung kolot teh tungtung meureun. Di salah eurih mah duka dina moal insyaallah. Moal lah.
Moal teu sami meureun. Ya. Jalma nu maot bade sakarat sok sahadatan. Ucapkeun kalimah thayyibah. Da seukeut ku kalimah thayyibah mah tuh. Ya. Jalma nu kasurupan sok acakeun 2 kalimah syahadat. Gerbem pan teu kanyahoan nya. Yo aing yo, saha aing teh? Pokona mah. Yang kopi naon, Bah? Kopi pahit, kopi manis, kopi susu. Rokona yang gudang garam beureum. Di mana diucapkan 2 kalimah syahadat kalimatut thayyibah pikeun ka jalma anu parantos koma sekalipun maka bakal tembus rasa. Cing kuring sering nangani nu kitu. Nu parantos koma, ai titik mah encan. Heuh ai koma teh encan mawat hirup keneh ganti teu eling. Da kae koma pan, komanya. Lamun geus titik heuh mawat ai geus titik. Pan kitu dina tanda baca ge lamun aya tanda baca koma ngaranna geula saeutik ngarenghap heula lamun geus titik eureun kitu pan dina baca ge aya geuning saktah nya dina baca dina Al-Qur'an dina tajwid nya aya saktah nu sering kurang diaoskeun dina Yasin saktah tah di mana aya tanda saktah urang teh kudu ngaran ulah diputuskeun napas urang. Dina Yasin naon aya saktah hiji. Di antaranya Al-Qur'an seueur saktah teh kitu. Eureun tapi entong diputuskeun napas urang teh kitu. Ya. Dina adan oge sok sering sim kuring da barudak biasa. Dina adan hayya alai sholah lain alai. Ya. Si alai juga hayya alas sholah ya gitu ya upami alal falah kan alal falah ya. Upami sholah maku tak marbut sebut tak marbut nu dibeuleut aya titikan luhur lebetna kana dada hayya alas sholah hayu urang salat secara tidak langsung kalimah adan teh ngajak salat gitunya hegda upami urang nuju aya padamelan nuju ngalamun naon wae kumaha wae kakuping we suara adan kasinggung mah teu kasinggung cobi lamun di masjid teh euy hayu urang salat kasinggung teu nah euy jelema teh kasinggungnya eta ku kalimah azan Masya Allah hayya alal sholah tahu pami dina hayya alal falah kuha hayya alal falah hayu urang menuju kana keberuntungan kana kemenangan hayya alal falah ha eta mah kade ulah ditasdidan deui hayya alal falah sok aya nu kitu sok meureun eta teh jadi beda arti beda makna nu tadina hayu urang menuju kana keberuntungan hayu urang menuju kana kemenangan di mana ngangge tasdid hayya alal falah hayu urang menuju ka tukang tani pan patojaiyah ya dina ngucapkeun takbirna pan bade diwaso bade diwaqaf pami diwaqaf meureunnan eureun heula Allahu akbar Allahu akbar ya upami diwaso meureun Allahu akbar Allahu akbar kayak nama adan subuh teh ku pemuda ngaratari heuh serba salah teh lamun di masjid aya nu adan heg weh anu biasa henteu alhamdulillah teh datang ke masjid sate nu adan teh naroong si eta balik deui dia teh salat henteu deui
Da ngoping adan teh rupa-rupanya alah dieu mah adan teh ka bisa adan deui atuh atuh da munggu da atuh da salat lohor-lohorna oge jam 3 atuh ya kadang-kala aya nu adan teh sate nu adan teh beberek-berekan teh heeh daek bedaekna da kitu nya tadina adan ya kalimat thayyibah parantos koma sekalipun di mana diucapkan kalimat thayyibah bakal ngerejat hewe coba nu koma dina ieu dina cepieulna anu bade sakarat terutami la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasul tulus kana jajantung kana hatena sapalihna guru nyebatkeun lamun anjeun dina sakarat geus ngucapkeun kalimat thayyibah dua kalimat syahadat diucapkeun 3 wangsulan ulah diteraskeun deui ya lang gentos ku lapad Allah Allahu 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 dak kitu kalimah Allah mah Allahu 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 pan kitu nya dina Ratibul Atos aya nu disebatkeun urang nu diaoskeun teh 24 wangsulan Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah kitu para ulama para habaib ngadidik ka urang ngarah urang teh hate teh hirup pan aya 4 golongan geuning hirupna hirup hirupna maot maotna hirup maotna maot hirupna hirup dohirna hirup puguh dah hirup jasad ayar nyawa aya hirup kiceupna keur ngiceup rigigna keur ngarigig ditingali oh kan ngarokok ning bari ngopi deui oh hirup sabab aya rohan hirup hirupna hirup batinna oga hirup kunaon hirupna batin aqimis shalah li dzikri adegeun ku anjeun salat karana eling ka kami oh urang teh kudu eling ka Gusti Allah hirup tah urang hirupna hirup dohiron wa batinan pan asmaul husna dohiron wa batinan ya sok diaoskeun ku urang asmaul husna da urang kenal ka Gusti Allah teh ku asmana Allah pan Gusti Allah teh kamalul af'al pang hade-hadena pang sampurna na pada melan Gusti Allah hek naon teh hade pada melan Gusti Allah Gusti Allah nyiptakeun 7 lapis langit 7 lapis bumi jiga kumaha 7 lapis langit jiga kumaha 7 lapis bumi Gusti Allah nyiptakeun surga nyiptakeun neraka nyiptakeun kolam nyiptakeun aras nyiptakeun lauhil mahfuz nyiptakeun sidratil muntaha kauninganna ku saha ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waqtos Mi'raj linuriyahu min ayatina ieu dina wengian Mi'raj sasatna mah Gusti Allah bade mintonkeun tanda-tanda kakawasaan keagungan Gusti Allah sebagian teh sebagian kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina bade dipintonkeun sapalihna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ngarah naon ngarah yakin teger ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina memperjuangkeun li'ila'i kalimatillah ya maha sampurna muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin begitu je dina kitab Qatrul Gais kita nyebatkeun Gusti Allah kasifatan kubang pirang-pirang sifat kasampurnaan anu sepi tina pirang-pirang sifat kakurangan saha nu sampurna di urang teu aya nu sampurna urang aya ge rokok sampurna aya rokok rokok ge rokok sampurna ge kabagi 2 teh tuh ahli ngarokok mah da urang mah pan ahli hisap unggul ya teh sebenarnya ahli hisap an kade teh nu ngarokok teh nu panyakitna paru-paru teh nu teu ngarokok ge rupa-rupa pentingna urang bisa udud belah kitu nya
udud jeung ngarokok kade ulah dihilangkeun tah kade. Cirina hirup pan. Cirina hirup. Jadi hilap hanca teh kana rokok ah. Dadamelan anu sampurna Masya Allah. Ege ku urang ditapakuran teh. Ti mimiti makhluk anu katingali nu teu katingali anu badag anu leutik sampurna. Gusti Allah nyiptakeun malaikat, Gusti Allah nyiptakeun setan, iblis, jin. Ya. Malaikat termasuk makhluk nu seueur-seueurna malaikat teh. Seueur keneh malaikat dibandingkeun jeung setan. Oh setan pokona mah teh saeutik deui, loba deui. Da dina surah An-Nas geuninganannya minal jinnati wan nas. Setan teh aya golongan manusia jeung golongan jin. Setan mah. Oh berarti urangnya manusia mah. Minal jinnati wan nas. Setan teh aya ti golongan jin jeung ti golongan manusia. Ngan bisaan setan mah. Ya. Kadangkala jelema lamun ngadidik kanu anakna kiai sekalipun tara jadi kiai kabeh. Tapi setan ngadidikna panghade-hadena setan. Ngadidik anakna sakitu loba jare di setan kabeh. Jare di setan kabeh. Pan nenek moyangna teh iblis teh. Saketurunan jin teh. Pan ai jin ai setan mah kafir sadayana. Kafirun. Upami golongan jin mah kabagi kana dua, aya jin Islam, aya jin kafir. Saleh ka taklif. Kapan kitu dina pidawuh Kang Gusti Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia, angin kudu ari ibadah ka kami, berarti kudu ibadah jin. Ya. Golongan jin. Tah, Gusti Allah nyiptakeun manusia, hade atuh panghade-hadena nyiptakeun. Pang sampurna-sampurnana manusia. Gue manusia mah udah sampurna atuh. Ya, sampurna manusia. Malaikat diberi akal tapi teu diberi nafsu. Setan diberi akal tapi teu diberi setan diberi nafsu tapi teu diberi akal. Tapi manusia akal jeung nafsu komplit di urang mah. Nu matak jadi sampurna teh dua perkara anu aya di urang, nafsu jeung akal. Nafsu teh biasa dibunuh. Da makhluk teh nafsu teh makhluk. Ngan kudu diarahkeun. Panu kalunia kurang mah nafsu teh aya 3 nya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, selasa mah aya 7 nafsu teh. Ya. Aya 7 nafsu teh. Nu terakhir mah nafsu kamilah, nafsu sampurna. Ainul yakin, hakul yakin, teh. Yakin we ka Gusti Allah gitu. Aya 7 sadayana nafsu teh. Nganu saya mah nafsul mutmainnah, di mana urang urap geuning ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Condongna kana ibadah ai nafsul mutmainnah mah. Ya, condongna kana ibadah. Pami nafsu lawamah mah eta mah plin-plan cek bahasa keren barudak mah plin-plan teh jadi ieu dilaksanakeun ya ngelaksanakeun jadi henteu cenak dina hiji perkara kitu. Nah eta. Tah kembali deui kana urang dina Idul Fitri. Urang sok nyebatkeun minal aidin al-faizin. Pancok aya minal aidin al-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika eta hartina padahal mah sanes. Minal aidin al-faizin teh minal aidin
ada yaudu idan wa mau'idan bahwa aidun hartosna kembali nya eta kembalina ala fitratil Islam, karena fitrah Islam pembawaan orang dina waktu lahir bersih. Jadi di dintenan Idul Fitri teh dina kaping hiji Syawal teh urang teh kembali karena fitrah suci bersih. Matak urang pan urang teh parantos tobat ka Gusti Allah nya. Gue dina sasi Ramadan mah tina hasil kuru cileukeun tel pagi. Siangna saum mungina urang ngalaksanakeun ibadah tadarusna ya. Tadarus tarawih sok sanaos bari tarawih kadangkala teh pro dan kontra tarawih teh. Kadangkala aya nu gancang, kadangkala aya nu laun. Di dia gancang laun di dia. Nah, kan aya gancang ge. An gancang teuing ulah teu da capek teh. Karunya kasepuh gancang teuing teh. Laun teuing ulah deh. Tadi di rumah gitu di Masjid Jami di Ataibin untuk ditinggalkan jadwal teh eta sok dipilihan ieu mah ieu kanyang mah ieu mah malehoy aya bahasa malehoy sagala pan aya 3 kelas teh tarawih teh aya kelas ekonomi aya kelas bisnis aya kelas ekspres mah 10 menit tapi kalau nang atuh sing gaweler atuh aki-aki teh tukang korban tarawih ai kelas ekonomi mah eta we nu 40 menit sedang 40 menit mah teh tapi kadi wason teh di bakop henteu nya pada urang mah kitunya hayang gurung gusuh wae nya ibadah teh nya sakaya nu naroskeun Kang Ustad cenah aya tarawih sae keneh anu gancang sae keneh nu laun duana lage sae daripada henteu cek simkuring teh can we tong dimasalahkeun nya penting nama tarawih tah ngalaksanakeun ibadah minal aidin kembali urang kana suci bersih urang daripada dosa numawi pan urang sok silaturahmi geuning kitu nya urang parantos lungsur pangampura ti Gusti Allah maka aya naon teh hubungan hablum minallah pan aya hablum minallah aya hablum minanas ibadah langsung ka Gusti Allah yakin bakal dihampura ku Gusti Allah tapi aya hiji dosa aya hiji perkara Gusti Allah moal waka ngahampura hiji jalma sateu acan silih islahkeun saling memaafkan saling ngahampura jeung papada muslim sok weh nya maka pidawuh Kangjeng Rasul absus salam silul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam ku 4 perkara ku 4 poin eta jaminan masuk surga absus salam sebarkanlah salam di mana orang tepang jeung papada muslim pameget jeung pameget istri jeung istri maka sok ucapkeun salam assalamualaikum maka diwaler waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mengucapkan pertama sunat nu ngawaler wajib bade di mana wae bade lebet ka bumi sok ucapkeun uluk salam bade ka masjid ucapkeun salam satu acan urang ngadua bade lebet ka masjid teh nya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika salor sama teh sanes eta unggul doa teh saya nama di mana orang lebet ka masjid tata krama payunkeun sampean katuhu di mana lebet ka masjid satu acana urang maca istighfar maca sholawat neme weh Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya. Ucapkeun salam ngan ai salam urang aya sababaraha tingkatan aya salam anu wajib dijawab
ngan kade urang ulah dugi ka urang di mana lebet kana makbaroh sunat ucapkeun salam kade teh. Di mana orang ngalangkung weh kana pakuburan maka sok ucapkeun salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa ana insyaallahu bikum lahikun. Ucapkeun salam. Ngaharepkeun ahli barjah ahli kubur ngaharepkeun salam teh urang. Bantenan urang wa ala hadhihi niyah ala hadhil maqbarah al-Fatihah min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-Fatihah diaoskeun heula ku urang maca Fatihah. Tapi ai ka pakuburan ulang ulah ngadagoan jawaban. Nah ieu teh urang teh ongko uluk salam ieu tapi eueuh nu ngajawab. Heueuh kira-kirana lamun urang uluk salam di kuburan hege aya nu ngajawab kira-kirana rek kumaha urang. Pan aya dina eta ning dina YouTube dina naon eta teh. Aya nu keur hadiah kahalangan ku tutungul da jangkung tojo nu rek eta nu rek jarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu katingali aya nu hadiah. Aya nu hadiah teh dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancet nu jarah teh aduh aya nu ngajawab tapi teu katingali padahal mah jelema ngan teu katingali jadi lompat we. Ari nu keur hadiah aya nu uluk salam sedengkeun jelema geus lompat jadi lompat wanana. Gitu. Jadi urang uluk salam ka pakuburan mah ulah ngadagoan jawaban da moal aya nu ngajawab. Jeung deui lamun dijawab oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruas jigana teh nya. Oge dina uluk salam dina urang saparantos rengse salat. Nya. Saling mendoakan gitu nya. Kabelah katuhu urang uluk salam. Uluk salam nu kahiji mah rukun deui kade kudu jelas nya uluk salam teh. Ulah dina uluk salam nu kahiji teh rukun. Pang pendek-pendekna uluk salam teh pan assalamualaikum sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu. Pang panjangna sampurna. Ulah assalamualaikum, assalamualaikum. Teu sah tah salatna. Naon sababna? Rukun uluk salam teh nu kahiji mah. Nu kadua mah henteu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nya, cek aya nya. Ya. Cobi we tingali dina sapinah atuh. Nya. Rukun salat ayat 17 kabagi kana 3 nya. Rukun qalbi, rukun pali, rukun qauli. Rukun qauli tah uluk salam teh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kudu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahu upami uluk salam dina salat janazah mah sunat nyange wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina salat janazah mah rek ngajawab mah ieu teh waalaikumsalam lompat wah ngajawab teh bener mah teh ngan teu poh we da berat atuh ya rukun kade teh uluk salam teh. Tapi urang dina telepon lo ulah halo sok uluk salam heula assalamualaikum sabab dina saur Kangjeng Rasul pan absus salam sebarkan salam. Salam kasalametan. Assalamualaikum ari kasalametan. Alaikum keur aranjeun kabeh. Jadi saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ngan upami pamegat jeung istri mah makruh urang uluk salam ka istri mah. Istri ka pamegat makruh deui. Kadang-kala dugina ka ditu makruh tahrim. Makruh geus tepi kana haram. Kamu bari salaman mah, kamu bari utak-utak mah deui. Nah, kitu we jeung istri mah ya. Pan sok aya geuring aya nama zaman
no ayeuna tapi kajen kabogoh oge sun tangan oh temenang ayo guys jadi salah kijung pamajikan tara aneh ya sepatu jainya ini mah jeung rada kararagok di heuh jeung pamajikan mah nya jeung deui sok tara dihiraukan deui mah apa nyuhunkeun dihapunten geus lah geus biasa lah aduh sok era sebenarnya gitu teh geus lah bebas uluk salam dina nga-WA urang as we hungkul ASS nya teruskeun cek di teh naon make as da urang mah ieu no Indosat as we hungkul assalamualaikum warahmatullahi saling memberikan keselamatan aya nama WA kapungkur mah da SMS baheula mah nya cininit baheula mah aya nama rupa-rupa atuh HP nya aya nama aya dina stikerna aya nya aya nama komplit zaman canggih atuh aya nama tah jadi urang kembali kana fitrah urang minal aidin al faizin asal tina kata faizun pajaya puju paujan wa mafaijan bahwa faizun kemenangan keberuntungan kemenangan matak disebutkan hari kemenangan geus meunang urang teh pandina bulan puasa mah setan dicangcang gitu nya gitu sok aya nu naoskeun barangkali Pak Ustad sanes setan teh dicangcang mohon ini aya nu aprak-aprakan keneh heuh teu kacangcang meureun eta mah faizun sakumaha dina fidau Gusti Allah kullu nafsin dha'iqatul maut mautnya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa ma zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz nya fajaya puzu paujan wa mafajan bahwa faizun keberuntungan keberhasilan kemenangan menang orang teh geus berjuang nahan nafsu nahan amarah nahan emosi oh matak ai barudak geuninganannya aduh siala mulai bulan puasa sia oh nya berarti bulan puasa mah dia tahan ngeker pan bahasana oge nya ngeker al imsak nya ngeker ti tuatuangeun ngeker tina leueuteun lamun lain bulan puasa sia ku aing tampiling heuh lamun lain bulan puasa nya awas bulan Syawal tuh aya dek kitu ngeker al imsak ngeker tina segala rupa ngan kadangkala kudu ngeker atuh urang teh biasa ngerokok sabungkus atau kurangan atau jadi setengah bungkus karena kadopo heupan aya dina bulan puasa masuk dendamnya urang teh sapopoe teh udud tepi ka pas buka puasa teh kencak atuh udud teh ya udud kopi kudu dikirakan ya al imsak ngeker gitu tah jadi minal aizin al faizin kembali kana fitrah oge urang menghasilkan keberhasilan keberuntungan kemenangan kana fitrah urang para wargi hadirin rahimakumullah
silaturahmi, afsus salam, silul arham, sambungkan tali silaturahmi. Ya. Pan tepi ka kaping hiji kaping dua sawal mah teh macet teh. Nu silaturahmi nu kami toha nya, nu ka mamang, nu ka uwa, nu ka bibi. Wah. Silaturahmi, nyambungkan tali silaturahmi. Tak kudu silih bebaskeun dina eta teh. Ya. Ulah dina rupa hungkul. Kadangkala geus 3 kali lebaran, 3 kali puasa geus naon teh? Teu bisa memaafkan. Nu paling berat mah da eta ngahampura. Ya. Moal urang mah can katingali taneuh beureum mah moal urang. Masyaallah eta can katingali taneuh beureum. Sedengkeun di dieu mah harideung taneuhna pan. Heeh. Jeung kade lamun urang keur papasean teh ulah leuwih ti 3 poe eta teh. Kapan di masjid besok di etaan geuninganna dina posrona 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Di masjid ge kudu di etaan kudu kami tulisan 1 kali 24 jam tamu wajib sholat berjamaah. Ulah leuwih ti 3 poe eta teh papasean teh. Pastina urang papasean mah jeung pamajikannya. Heeh da atuh da. Heeh. Ulah leuwih ti 3 poe. Lamun leuwih ti 3 poe dilaknat ku Gusti Allah. Matak lamun ek pasea sok dor we sing gede ngan memeh 3 poe kudu silih hampura. Hikmahna urang kudu silih hampura teh heg lamun urang heg weh keur papaseaan. Pas dina gang anu eueuh ka itu ka dieu pamprok pan segak seter teh aing rek mundur euy aing waduh ego ya tungtungna kumaha balaham belehem nya matak sok urang silih hampura silih islahkeun kudu dibebaskeun hate urang teh pan urang geus tobat ka Gusti Allah piraku urang moal ngahampura sadengan Gusti Allah lautan hampura nah urang rek kaleuweuhan ka Gusti Allah nya sademen moal dihampura dosa urang upami urang teu silih islahkeun nu mawi di mana saur Kangjeng Rasul di mana paantel 2 leungeun jalma muslim maka samemeh pisah 2 leungeun jalma muslim geus lungsur rahmat pangampura ti Gusti Allah. Tak saena salaman teh dugi ka Kangjeng Rasul mah da cipika-cipiki Kangjeng Rasul mah salaman cek Kangjeng Rasul para waka ngalesotkeun Kangjeng Rasul upami salaman sareng para sahabat satu acan sahabat ngalesotkeun nya para sahabat atuh nya horeong salawami napa antal sareng Kangjeng Rasul kumargipan saur Kangjeng Rasul di mana hiji jalma anu paantal kulitna jeung kulit kaula maka bebas tina seueun neraka gitu memeh pisah 2 jalma muslim sasalaman lungsur rahmat ti Gusti Allah. Komo jeung bojo mah teh kudu silih hampura kudu silih bebaskeun nya. Terutama urang kuduna mah menta dihampura teh da urang mah atuh da ariweuhkeun nya. Kopi hayang dipangninyuhkeun, pakaian hayang dipangnyeuseuhkeun. Sok sanajan bari kewajiban urang teh nyeuseuk jeung nyangu teh. Nyusuan oge kewajiban urang sabenerna mah teh. Atau kumaha posaban abdi mah susuna eueuhan kudu dibayar ka majikan teh tah mamah tah bapak mayar nyusuan anak bapak kudu nama kitu usad kitu tuh henteu boga duitna bojo teh kudu dipaparinan uninga tah kitu neng mamah hukumna dina agama syariat Islam teh kitu bahkan simkuring waktos ngaos ka Citiis Sukanagara sapanggung sareng Pak Amil ti Sukanagara nya tak kitu dinu acara eta walimatun nikah ajeuna ngaos di payun yo kawajiban awewe mah ngan 2 kahiji dibedak kadua ngadangkak sakitu nyeuseuk kewajiban lalaki nyangu kewajiban lalaki kukumah kewajiban lalaki ulah tarik teuing bisi armuan nyeuseuk awewe kayak nggak ada mau kasih kuring gara-gara ustad jadi salah eurih ya kewajiban nyeuseuk teh
salaki kebagian nyangu salaki uang ngomong nyangu ya nya atupan jihadukun nafi baitikun jihadna awewe adalah di bumi nya nalangan kewajiban salaki di talangan ku awewe atuh padribok parinan pak kau nanti pahala wajib meureun kitu nyeuseul kewajiban caroge di talangan hanya pasti pahalana meureun ya gitu tapi kurang kedai paparinan uninga dangken depan di akhirat papan kitu saling jomblokeun kan mah di ditu nya di alam mahsyar di alam penghisaban oh kitunya abdi teu apal Gusti kata kitu teu apal Gusti abdi teh teh lain kitu mangga dosa abdi sangakeun engkeun mah ya Kang urang teh dijomblokeun ku bejo di dunia pamajikan orang dinangna dineng de segala kahayang dilaksanakan mungkin mah di ditu yauma yafiru man mar'u min akhi dina eta poe jelema lalumpatan ti keluargana masing-masing lompati pamajikanana lompati anakna lompati tatatanggana lompat sieun mata kudu silih islahkan teh kita di alam dunia sabab salamat jeung cilakana tergantung ku kahirupan di dunia hanu hanya sementara saur Kangjeng Rasul mah sacekes kayu api sacekes di mana ngaduru sabut korma nya salamina ge kitu we inyuk diduru cek kitu jika orang ngadoruk tisu lah gitu kudu dahak geus pareu mah kitu tah kitu saumur dunia teh kitu illa mataul gurur kahirupan anu mapohokeun matak nyelakakeun tajanten dina kahirupan urang sedangkan kenikmatan dunia teh aya genep poinna teh nikmat nu ageng teh saur Sayyidina Ali qala Ali karamallahu wajah ari nikmat nu pang ageng-agengna sedeng oge nu dianggap ageng nikmat teh aya genep nu mana nu kahiji al Islam Islam teh nikmat nu pang ageng-agengna maka pidauh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kage anjeun maot teh ulah teu nyanak Islam kaislaman agama pondasi dina urang Islam dan dina KTP ge Islam ya, agama Islam kumaha urang sangkan urang mempertahankeun dina kaislaman urang saur Imam Sya'roni di mana urang yakin di mana jalmi ngadawamkeun 2 bet syair dina dinten Jumat maka maotna husnul khotimah saur Imam Sya'roni nu mana bet anu 2 bet eta teh syair teh anu sok urang diaoskeun dina bada Jumat seueurna 5 wangsulan tuh teh ilahi la sulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi 5 wangsulan eta maka saur Imam Sya'roni anjeun bakal maut husnul khotimah kan syaratna eta kudu dawam bada Jumat sedangkan rek tepi kadinya teh masana perjalanan lila kahiji Fatihah 7 wangsulan kuhu 7 wangsulan palak binas palak 7 wangsulan binas 7 wangsulan namewe ngadua tah dina doana oge sunat dibaca 4 wangsulan nu khusus Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id
Ya Rahimu ya Wadudu agnina bihalalika an haramika wa bi taatika an masyatika wa bi fadlika amman siwak opat wangsulan. Neme weh. Ilahi sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabi taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi. Menyatakan mengakui karena dosa orang. Gusti abdi teu pantes dilebetkeun kana surga Firdaus. Teu pantes Gusti, teu layak Gusti abdi teh kudu lebet ka Jannatul Firdaus. Tapi Gusti abdi teh alih bae dikanarakakeun mah deui. Teu Gusti Allah teh nah ari maneh kunaon atuh? Dikasurgakeun teu pantes, teu layak dikanarakakeun embung hayang mana atuh? Ya. Sapalihna sairan eta teh mualifna teh Imam Syafi'i. Emang mualifna Imam Syafi'i. Sunat diawaskeun eta. Ngan rata-ratana geus Jumaah masuk bubar teh. Ya. Sedangkan Jumaah teh hajjul fuqara wal masakin. Haji napikeun fakir jeung miskin ngan kudu eta. Kudu tepi ka beres. Gitu, kudu tepi ka beres. Ya. Kulhu Fatihah 7 wangsulan, kulhu 7 wangsulan, palak 7 wangsulan, binas 7 wangsulan, ngaduan tadi. Teras weh hilah sulil 2 bet oge 5 wangsulan diaoskeun. Nah rata-rata mah nya saate 5an teh. Gitu. Saya nama eta diaoskeun. Gitu, diaoskeun. Islam. Nu kaduana wal Quran. Nikmat nu paling agung teh adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an sabab pedoman hirup. Oge di antawis jalmi nu bakal kengeng caang di yaumil kubur adalah ku maca Al-Qur'an. Sok urang sing getol maca Qur'an. Ya. Awaskeun ku urang Qur'an. Nu katiluna nikmat nu pangageng-ageng teh wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul. Dawuh teh aya Kangjeng Rasul moal aya urang. Dunia moal aya, surga moal aya, neraka moal aya, langit jeung bumi moal aya. Naon sababna? Diciptakeun Kangjeng Rasul ayana urang. Nu mawi urang teh wajib, urang teh syukur ka Gusti Allah atas kelahiran Kangjeng Rasul. Nu mawi aya we muludan. Muludan teh wajib teh bener mah. Lain sunat deui. Naon sababna? Syukur atas kelahiran Kangjeng Rasul. Da bener aya Kangjeng Rasul mah aya Kangjeng Rasul. Wajib muludan teh. Kuduna mah unggal poe muludan teh. Lain unggal taun. Satahun sakali ge beri udunan deui nya. Kuduna masuk tiap dinten nu diawaskeun ku urang albar janji nya. Amin tadzakuri jironin bidi salami eta. Tah. Nu mawi geuning sunat urang diawaskeun kitu nya. Naon teh eta teh pikeun urang nyampurnakeun keimanan urang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Bada salat 5 wangsulan teh. Sunat diaoskeun ku urang. Nya. Islam, Quran, Kangjeng Rasul, nikmat nu pangageng-ageng. Kumargi waktu saparantos jam 8 langkung sagitu rupina nu kapihatur intina urang sadayana ayeuna kembali kana fitrah. Oge ku urang kedah dipertahankeun kesucian urang. Da berat mah mempertahankeun. Nya, ulah dugi ka urang tigebrus deui kana dosa. Nya aya lain dihajaman teu nanaon ngan dihaja ulah. Ngan ulah deui kagok urang mah lah, kagok belok. Kagok dosa. Ya. Model kapungkur geuning nya. Aya tos maihan 80 salapat. Ya. Seringnya dugikeun sejarah. Kagok waing cenah sampurnakeun 100 dipenggal deui dipencit deui jadi pas 100. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu saah ngahasilkeun ilmu anu manfaat
oge tinangtos urang sadayana pikeun menjelang kana kahirupan urang nu kalintang pisan abadina. Hapunten anu kasuhun bobo sapanon carang sapakan tinangtos seueur pisan kalepatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.